Ia kisah teh sanajan geus 10 tahun nilakna, tapi moal mantak poho bagi kuring kulantaran ieu teh pengalaman simkuring pribadi anu pernah kasorang ku simkuring. Tapi sate acana atuh nepangkeun heula nya ari simkuring teh heri katalah mah nya ari asli nama simkuring teh orang Banjar nya eta Banjar Patroman. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasorang ku simkuring nyaeta basa kuring keur kaayaan nganggur malah tepika arek ruksakna rumah tangga jeung jadi pun bojo. Hiji wanci anu bestari kuring teh balik ka imah nya dimaksud tas neangan pagawean. Barang kuring balik ka imah atau kasampak di imahnya aya nu jadi pamajikan teh, malah sanajan aya ge nu jadi pamajikan simkuring teh anggar we ngabetem ka simkuring kulantaran sabuat kuring keur nganggur teh kuring teh pagawean teh jeung nu jadi pamajikan hayo wae gego ya. Ain utama nama tina masalah ekonomi kulantaran ku kuring ngarasa teu kacumponan. Atuh barang geus kitu simkuring ge ngarasa lemah kulantaran kuring lalaki teu bisa nafkahan nyaeta kan jadi pamajikan jeung kan jadi anak. Barang geus kitu atuh kuring ge tuluy ngahulang di imah teh marijeng mikiran nasib sorangan nya Gusti Allah teh beut mere cobaan anu sakieu beratna ka simkuring. Dengan pagawean kamana tuh ieu nya geus bulan-bulan tuh menang pagawean. Asaku balangsak teuing hirup simkuring ya Allah. Katuruk-turuk menjadi pamajikan bet kalah masyaan ka simkuring. Kudu kumaha ieu? Cek garantes kuring sabari kuring ngalamun. Kulantaran kuring mah da digawe berat teu bisa nya kuring mah nan saukur boga keahlian teh nyupir, tapi kuring ge teu putus asa anggar we neangan pagawean sanajan geus nyaho kayaanana hese. Singkat cerita poe ge ninggang dina poe Salasa atuh nu antuk nama kuring ge kainget kanu jadi babaturan nyaeta nu ngaranna teh si Rosid nya nu dimaksud kuring teh nepungan manehanana kulantaran manehanana mah sok digawe nyupiran teh di Kalimantan nya ai cek pikir kuring sugan jeung sugan we aya pagawean jeung kuring. Barang geus kitu atuh jam 4 purit kuring mangkatna nya nu dimaksud arek ka imah si Rosid anu ayana di daerah Ciopat. Jarak imah kuring ka imah si Rosid teh teu pati jauh teuing ya, lamun ditempuh ku jarak perjalanan motor mah nan sakur setengah jaman. Tapi berhubung geus lila kuring teu nepungan manehanana kuring ge anggar we aya rasa ragu dina hate teuing aya teuing eueuh di imahna. Tapi sanajan kitu ge anggar we kuring teh mangkat nya nu dimaksud sugan jeung sugan aya teu lila ge kuring bijil ti imah nya tuluy we kuring teh na motor nya nu dimaksud ke imah si Rosid. Terlila di perjalanan nana atau simkuring ge tepi ka lembur Ciopat, malah balang angsur ka lembur Ciopat teh kuring ge kapegat kulantaran hujan turun. Atuhnya nu antuk nama kuring ge ngiuhan di salah sahiji pos nyaeta pos ronda keun kuring amih teu bararase. Barang kuring keur ngiuhan kitu atunya nahabet kuring karuaskeun bet aya buburusukan tina kebon aki-aki malah sabari mawa suluk sakala nya nu antuk nama si aki eta ge milu ngiuhan bareng jeung kuring tuh
kuringnya ditanya eta si Aki. Di mana? Nabet bener babarasehan kieu. Kepenyakit tes ngala suluh jang. Kepaksa we ngiuhananan hujan daripada maksakeun ka imah. Oh, ai kitu belah mana imah Aki? Belah gawir ieu kalana. Oh, Ayo jang rek ka mana? rek ka babaturan tujuan teh. Kasaha? Rek ka si Rosid, nya maksudna mah kuring rek nanya pagawean we sugan yang sugan aya di ditu. Oh, tapi nih aku kuring ketempona ujang jika nu badaringung gitu. Puguhnya Ki, kulantaran urang teu apal imahna jaba geus lila asa aya perbedaan di dieu teh. Oh, gitu jang. Selawas Ki, urang teu ka imahna si Rosid teh jadi asa bararingung. Oh, atuh bisi rek mampir heula mah di imah Aki. Ayo wis aya cai-cai mah. Oh, hatur nuhun Ki. Terus ngobrol gitu atuh kuring ngajelaskeun ka si Aki nya nu dimaksud kuring teh nampungan jadi babaturan. Telila atuh hujan ge raat, malah si Aki ge kekeh ngajakan ka kuring pikeun ka imahna. Nya atuh nu antuk nama kuring ge daek we nuturkeun ka eta imah si Aki. Kulantaran kuring ge ngarasa haus nya nu dimaksud arek-arek minta cinginum. Yo jang, mung peungeus raat cong ka imah Aki heula cong ngopi heula yuk. Ayo atuh Ki aya kitu mah. Terus aya motor urang kumaha ye? Ya didinya we jang da mah kumaha ieu nu penting mah aman. Jauh teh di dieu teh Ki imahna. Eta jalan deh jang. Sabari lempang kuring ngobrol jeung si Aki ngalor ngidul. Malah nu antuk mah kuring ge tuluy we tapi ka imah si Aki. Memang kayanana teh imahna teh beda jeung lain. Nya nu dimaksud imah si Aki mah imahna teh bet panggung bari jeung masih keneh bilik. Atuh barang geus angsog ke imah si Aki ge tuluy we nitah asup ke imahna. Ayo jang, kelebet heula. Kuring ge tuluy asup ka eta imah si Aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sok jang. Calik jang. Kayak Aki nyen kopi heula nya. Oke. Barang si Aki keur nyen cek kopi atuh kuring ngahulang nama mikiran eta imah si Aki nya naha bet meuni jauh jeung tetangga. Aduh, si Aki cicing di kebon kieu naha bet ludeungan cek pikir kuring. Terus gitu atuh si Aki ge buru-buru datang di ka kuring malah kayanana bari mawa cek kopi. Cok jang, minum ya kopi heula tambah tiris jang. Oh ya Ki, nuhun pisan aduh kah ngerepotkeun atuh Aki. Wah, henteu jang. Kalem beda gratis itu susah bayar. Heueuh nya Ki. Duh, mendingan kieu kopi naon Ki? Ah, biasa we mah kopi ladang ngaduruk jang. Ladang ngaduruk. Kopi nu dideang tuluy digeprekan ku Aki ku sorangan, kopi asli ya mah. Oh, pantesan enak kieu. Atuh. Ke ai ujang teh saha ngaran teh? Oh, heueuh Ki, nepangkeun nya ari asli mah kuring teh Heri. Kuring orang Banjar. Oh, Heri. Ya, sebenarnya mah si laing teh teu kudu menangan babaturan si laing. Ai kitu kumaha Ki? Da moal meunang atuh pagawean di teteangan mah. Masalahna kumaha? Pimilikeun maneh mah aya di sabudeureun imah maneh. Hah? Naon ari Aki? Si Akinya naha bet ujug-ujug ngomong ka kuring cenah mah pimilikeun kuring teh aya di sabudeureun imah kuring. Atuh kuring ngajenghok ngadenge samodel kitu mah. Kulantaran cek perasaan kuring da sakuriling imah kuring mah kayanana teh kebun awi. Bener jang, eta teh pimilikeun maneh teh aya di sabudeureun imah maneh sing ngadenge sia teh ka Aki. Ah,
Aki masuk ngacamblung kamana wae aing ngomong teh. Sidik urang mah aya nage keur nganggur Ki. Arek aya milik di mana ai teh di tangan mah. Ye, sok geura dengarkeun. Lamun Aki wadul teuk ceuli Aki. Bener ya teh Ki, teuk. Ya atuh teuk kasaluruhan mananya. Heureuh ya tuh Ki. Nya ai kuring mah da maksudna ka dieu lain ek tatanya Ki. Pan Aki sorangan anu ngajakan kuring ka dieu nya ai kuring sih nya mudah-mudahan mah bener omongan Aki atuh dina henteu ada kuring ge ayeuna teh bakal neangan pigawean Ki. Kulantaran kuring geus ngarasa ku bosan ongkoh jaba nu jadi pamajikan kuring teh hayu bebas ya Ki kulantaran kuring kayaan nganggur. Jaba katurug-turug budak arek asup ke SMA atau kuring teh bingung Ki. Mana enek nempungan nu jadi babaturan ge. Ya nu dimaksud sugan jeung sugan we aya pagawean. Moal menyang yang sing ngadenge ka Aki moal menang pagawean maneh mah. Masalahna pimilikeun maneh mah ayeuna ge di sabodeureun imah maneh. Kudu sabaraha kali Aki ngomong. Oh, gitu Ki. Tapi pan kurang teh tujuanna mah rek ka babaturan nya dimaksud ek milu ka Kalimantan nyupiran. Ku sabab baotan kuring teh sok gawena ka Kalimantan kira-kira kumaha tah Ki? Moal aya cek Aki oge moal menyang. Kek ari Aki bisa mastikeun kitu kumaha? Sabab Aki nempo tina sorot mata maneh. Ai kitu kumaha? Maneh mah teu kudu gawe jauh-jauh blas kanyat ke Kalimantan. Maneh mah cukup cicing di imah kege geus waktuna mah pasti kapanggih ku maneh eta naon anu ku Aki disebutkeun. Kitu Ki. Nya heueuh atuh. Ngadenge penjelasan ti si Aki model kitu, kuring ge pamit ka si Aki nya nu dimaksud rek balik be ka imah. Kulantaran waktu ge memang geus nyadek kapeuting. Aduh, atuh ai kitu mah hatur nuhun Ki. Aki geus muka bong-bolong kuring. Atunya meureun namun ucapan Aki bener atuh meureun eta mah geus jadi rezeki urang. Atuh ayeuna mah da berhubung geus peuting urang rek balik heula. Atuh jang soknya kade omat teh Aki mah. Maneh ulah hayang usaha jauh-jauh teuing kege geus waktuna mah maneh bakal menang milik gede jang. Nuhun Ki, kala ari Aki teh saha aran teh? Poho Aki teh Aki Salam. Ainu katelah majang Aki Salam Aki teh. Oh, nya atuh nya Ki, pamitnya Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh kuring ge pamitan kanu jadi si Aki nya dimaksud kuring lempang ka tonggo arek nyokot motor, tapi sabuat ke lempang kitu kuring ge tetep kepikiran eta omongan si Aki. Lantaran kuring masih aya keraguan. Nya inti nama kuring teh asa percaya teh percaya kana omongan si Aki. Si Aki teh ngomong teh asa ngacamblung cek kuring mah. Piraku atuh ek menang rezeki ku cicing di imah asa teu mungkin cek gerantes kuring. Satepina kuring ka tonggoh atuh ka sampah kuring ge tuluy we naik motor nya dimaksud rek balik ka imah. Kuring teh tulus ka imah babaturan kuring kulantaran kayanana geus peuting. Teu lila di perjalananana atuh kuring ge tuluy mah nepi ka imah sim kuring. Nya kurang leuwih jam 8 peuting. Kasampak di imah sim kuring teh beuteung sasaha. Malah nu jadi pamajikan ge eueuh jeung anak ge eueuh. Kamana ieu indung budak? Ieu mah beuti dikosongkeun kieu jabat teu dikuncian. Aduh. Barang kuring keur lempang ka jero, kuring teh ngilikan nyaeta ka tempat meja makan. Barang nilikan dibukakeun eta meja makan teh ku kuring beueuh nanaon malah nan sakur aya kertas. Nah, aya kertas eta teh eusina mah surat tinu jadi pamajikan sim kuring.
nya nu dimaksud manehna teh ayeuna teh keur ka imah kolotna, malah dina isi surat eta teh kulantaran kayaana kuring nganggur bae nu jadi pamajikan teh minta diberesan. Atuh kuring ge tuluy pakelaket teh leuleus maca samodel kitu mah kulantaran kuring teh inget nama kanu jadi turunan kuring. Aduh, asa teu nyangka ieu tepi ka kieuna ya Allah. Nah atuh bet asa kieu teuing hirup kuring. Barang keur ngarenung kitu atuh kuring ge karasa lapar nya, nu antuk nama kuring ge indit ka dapur nu dimaksud kuring arek nyangu. Malah kayaan nyangu ge kuring teh mirun seuneuna teh dina hawu. Kulantaran di dinya teh eueuh pisan dahareun dina meja makan teh. Jaba lapar kieu nyangu heula we. Satepina ka dapur nya nu dimaksud kuring ek mirun seuneu dina hawu. Nyanaha barang kuring keur nangtung hareupeun hawu bari jeung nempo ka tukang, kuring bet kareuwaskeun kulantaran dina dapuran awi tukangan imah sim kuring teh nyanaha bet aya awi anu kukurilapan nemongkeun cahaya. Atuh kuring ge nempo kejadian samodel kitu mah reuwas jeung deui dibere rasa penasaran. Astagfirullahaladzim, itu dina awi bet kukurilapan kitu siga aya cahaya moal kitu nyorotan mah baterai batur. Cek pikir kuring lempang nya dimaksud kuring ge ngadeukeutan eta ka dapuran awi pikeun mastikeun eta teh cahaya naon atuh bener be eta teh cahaya awi anu kukurilepan ku kuring ka tempona. Malah kuring ge aya rasa panasaran bari jeung aya hawasieun oge kulantaran kuring asa kakaraeun manggihan awi anu samodel kitu mah bet bisa ngeluarkeun cahaya. Astagfirullahaladzim, ieu awi bet bisa hurung kieu asa araraneh. Wah ieu pimilikeun urang teh, cek pikir kuring kulantaran kuring ingat karena omongan si Aki bahwa kuring teh bakal menang pimilikeun teh di sabudeureun imah kuring. Daripada penasaran mah mending tuar we ya awi sabab kuring mah asa kakara nempo awi model kieu mah. Cek gerentas kuringnya atau nu antuk nama kuring ge tuluy we ka imah balik deui nya nu dimaksud ak nyokot ragaji pikeun nuar eta tangkal awi. Teli lagi atuh ku kuring tuluy dituar eta tangkal awi nya nu antuk nama tangkal awi ge runtuh. Barang geus runtuh kitu atuh nyanaha bet kuring ge beuki kareuwaskeun deui kulantaran eta si garis awi teh bet beda jeung liana. Malah kaayanana teh garisna teh ruareel bari jeung aneh kaayanana. Atuh ku kuring ge tuluy we dipotong di jeun pondok kulantaran eta awi nu ruareel garisna teh ngan 1/2 meter. Malah kaluhurna mah jiga biasa-biasa deui awina teh ruareelna. Bismillahirrohmanirrohim. Ieu awi ku kuring dipotong nya mudah-mudahan be ieu teh bener pirejekin kuring nya sugan jeung sugan we ieu teh jadi jimat parepeh jangan kuring. Kuring bari babacaan sabisa-bisa nya eta motong awi. Awi geus kapotong kitu atuh nyanaha cahaya ge ngiles. Malah si awi ge teu nunjukkeun cahayana deui nya nu antuk nama ku kuring tuluy we dibawa ka imah. Atuh kuring ge tuluy tiup malah posisina kuring ge bali merhatikeun eta awi kulantaran eta awi teh bet asa aneh kayaanana. Barang geus kitu kuring ge kulantaran capek atuh kuring ge teu karasa tuluy we sare dina kursi. Malah si awi ge kayaanana digolelkeun ku kuring dina meja.
Singkat cerita atuh poe geus ganti malah ninggang dina poe Rebo. Kuring tuluy ka imah mitoha kuring. Nya anu dimaksud kuring teh neang menjadi pamajikan. Pabeberang kuring mangkatna kasampak menjadi pamajikan kuring ge aya di imah mitoha kuring. Ku kuring tuluy weh diajakan balik, tapi kulantaran manehanana mugan embung balik malah budake ku kuring ek dibawa teh bet dicaram ku pamajikan kuring. Nya atuh nu antuk nama kuring ge balik deui ka imah kuring, bari jeung kaayaan kuring nalangsa bari jeung sedih. Nya inti nama kuring dipaido kudu jadi mitoha jeung kudu jadi pamajikan. Satepina kuring di imah teh kurang leuwih jam 4 malah burit kayaanana. Barang kuring angsok ka imah, kuring tuluy weh nempukeun kana eta awi sabari ngalamun. Barang geus kitu atuh kuring ge kainget deui ka si Aki. Nya nu antuk nama kuring teh tuluy weh ka imah si Aki, malah kuring ge nu dimaksud ka imah si Aki teh nunjukkeun bahwa kuring manggihan awi anu aneh samodel kitu. Jam 5 burit kuring mangkat ka imah si Aki. Daripada ia jadi pikiran sarojeng monyet ngagugulung kalapa, kuring teh nyaho ieu awi naon-naonna mending keneh bawa kitu ke si Aki cek gerentas kuring. Nya sanggeus kitu atuh kuring ge tuluy weh naik motor. Nya nu dimaksud kuring ka imah si Aki. Delila di perjalanan nana atau sim kuring ge tepi ka imah si Aki, malah kasampak si Aki ge aya di imahna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, sok kajero her kajero aya naon ya kumaha? Aduh, punten Ki, kuring teh datang ka desa teh maksudna mah nemongkeun sesuatu ka Aki. Nyaon gitu? Kamari barang kuring balik ka imah, tas balik di dieu teh kuring manggihan ieu Ki. Nyaon nya dibuntel gitu? Awi, tapi awi teh aneh. Mana cikan? Astagfirullahaladzim. Iya jangan dimaksud Aki teh iya pemilikan maneh teh. Pemilikan naon atuh hari Aki? Kuring mah teu apal ieu teh awi teh jangan naon. Ih maneh mah ieu teh awi teh nu disebut pring kendit jang. Boba batur mah nu neangan kieu teh. Naon pring kendit teh? Ai pring kendit teh pring teh awi, ari kendit teh sora jeung pusaka. Pusaka? Ah si Aki mah beki lieur wae ngomong teh. Kuring mah teu ngarti. Nya cuai teu ngarti mah kieu we ayeuna ujangnya di Aki ulah lila teuing. Ieu bawa deui awi malah puntel ku boeh bodas sangkan supaya bersih. Oh gitu Ki. Heeh, sok. Terus urang kudu kumaha ieu Ki? Iya, kumanya keun we tunda dangke ge moal lagi bakal aya nu neang ya awi teh ye. Oh. Nya atuh aing geus kitu puguh nama atuh kuring aya naik pamit, kuring ek balik bisi kalah beki peuting sieun di jalana. Nya heuh sok atuh. Yung. Barang ku si Aki dijelaskeun samodel kitu atuh kuring ge tuluy nama manut kana omongan si Aki. Malah kuring ge teu lila di imah si Aki teh. Nya nu antuk nama kuring tuluy we balik deui ka imah. Nya nu dimaksud lantaran si Aki geus ngajelaskeun bahwa awi nu kuring dipanggihan teh nyaeta awi pring kendit anu memang sakti kayaanana, tapi kuring teu apal kana hal eta. Kuring balik di imah si Aki kurang leuwih jam 8 peuting, malah kayaanana ge eta di Ciopat teh sepi. Oh
ge lembur jempling-jempling teuing kena-kena cicing di kampung. Cegerentas kuring. Kakarage setengah perjalanan atuh nyanah kuring bet kareuwaskeun kulantaran kuring bet kahadang ku oray anu liwat. Astagfirullahaladzim, itu oray ngereuwasan wae atuh. Kuring di tempo-tempo eta oray nyenaha si oray teh bet nyamperkeun ka kuring malah kaayana nangtung barijeng katempona ku kuring teh eta oray teh bet ngadak-ngadak kegedean atuh kuring nu pose model kitu mah beuki panik kulantaran ku asa araraneh kejadian anu kaalaman ku sim kuring nyenaha eta oray teh bet ngagedean malah seolah-olah jika arek ngahakan ke kuring. Astagfirullahaladzim, itu orang bet jadi kegedean gitu. Aduh tolong, oray. Kuring atuh tuluy we nyelah kana motor. Karena geus kitu kuring lompat tina motor. Malah kuring genan ngebut moal motor. Kulantaran eta si oray teh nyanaha bet muda kuring. Satu kangen kuring barijeng kekayaanana teh matak pikasieun eta oray teh bisa hiber malah aya sukuan segala. Aduh oray tolong. Kuring ngebut dina motor. Tadi lagi kuring angsuk ka imah kuring. Kuring tuluy turun tina motonya udah dimaksud asup ke jero imah. Barijeng kuring luak dia ke tukang suganjing sugan bisi oray nuturkeun deui ka kuring. Astagfirullahaladzim, eta oray-oray naon bet bisa ngagedean kitu. Aduh asa kakaraeun panggil oray kitu mah. Kuring keureun di jero imah kitu atuh kuringnya ngadek-dek kayaanana. Nya nu antuk nama kuring ge leuleus malah teu karasa kuring ge tepi ka kasareanana. Barang kuring keur sare kitu atuh nyanaha eta oray teh bet datang dina impian sare kuring. Malah nu antuk nama eta oray teh katempuna ku kuring teh memang bener ngagedean malah lila beuki lila teh robah wujudna. Jadi setengah tua malah kaayana teh menik kasep barijeng direnda sagala atau kuring teh panik dina impian ge kulantaran eta oray bet bisa berubah wujud jadi jelema. Barang geus kitu atuh nyanaha eta jelema anu setengah tua teh bet ngomong ka kuring, "Pajah ulah sieun, hidup ulah sieun," cenah. Malah nyebutkeun arana manehanana anu kasebut Eyang Manggala. Atau kuring ge ngadenge eta oray ngomong gitu barijeng kayana geus jadi jalma teh asa percaya teu percaya. Barang geus ngejelaskeun bahwa manehna teh cenah Eyang Manggala malah keke moal lila rek aya nu nyokot ka Eyang. Barang kuring ngahulang gitu malah kuring teu bisa ngomong-ngomong acan kayanana. Kuring jiga nu kasima dina impian teh nyaeta aki-aki nu setengah tua teh berubah deui wujudna jadi oray. Malah katempuna ku kuring eta oray teh aya sukuan sagala barijeng gede kayanana. Nya nu antuk nama eta oray teh nyanaha bet asupna teh kana jero awi anu ku kuring dipanggihan. Barang geus kitu atuh kuring ge tuluy lelir tina sare. Astagfirullahaladzim, ngimpi naon kuring? Nah bet aya kejadian araraneh kieu. Saminggu lilana tina kejadian impian kuring nya malah lain sakul ngimpi hungkul kuringnya manggihan oray anu sakitu gedena. Nyanaha atuh bet anu datang ka imah kuring. Barangku kuring geus dibukakeun pantolna si horeng anu datang teh nyata babaturan kuring anu ngaranna teh si Agus.
Malah si Agus mah manehanana teh pagaweanana teh pembisnis nya. Nu dimaksud pembisnis teh manehanana mah usahana teh jual beli benda gaib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maneh Gus, kumaha kabar? Asa geus lawas tara panggih? Urang mah terus we keluar kota keliling urang mah neangan uka-uka. Maneh mah masih angger kitu neangan karari itu patut. Atuh loba nu berhasil lu. Urang mah kamari ge anyar kene urang teh ngajual toke. Toke naon? Nya toke payumaha kamari urang pembisnis ayeuna mah urang malah keur barang tangan ye nu araraneh. Ieu mah ditah asup ka jero gitu. Heueuh poho sok atuh ka jero. Kumarana ieu beut mun disararepik ieu mah pamajikan maneh eueuh ka mana? Pamajikan urang keur ka indungna puguh. Barang geus kitu atuh sim kuring ge ngajelaskeun ke si Agus ngeunaan kahirupan kuring. Malah si Agus ge katempona ka kuring jiga nu prihatin nya. Nu antuk nama sebuat ngobrol kitu teh kuring ge tuluy we bebeja bahwa kuring teh ngabogaan awi tapi awi aneh nya. Nu antuk nama eta awi ge ku kuring ditembongkeun kanu jadi babaturan kuring nya eta ka si Agus. Iya awi ti mana maneh menang awi kieu euy? Urang ge ieu teh meunang teh tukangan imah Gus. Kaayaan ieu awi teh hurung bareto mah keur pas ku urang di alana. Bagus gitu mah. Ieu teh awi anu keur ditejangan ku urang ya model kieu ye. Tapi ieu pring petuk lain. Ai cek jama kolot mah cenah ieu teh lain sebut pring petuk, ieu mah pring kendit. Tapi cikan heula ku kuring rek di fotoan heula nya. Engke ku urang rek dilaporkeun ka dunungan ka ditu ka Jakarta. Sugan jeung sugan resepeun. Ya teteh mah kumaha ente we. Da urang mah teu apal nanaon. Nyoho justru eta. Atuh kudu jadi babaturan ge eta awi teh dipotoan. Malah tuluy we dikirim-kirimkeun nya eta ka dununganana ka si engko anu orang Jakarta. Si engko ge tuluy ngarespon kayahanana, malah nitah si Agus babaturan kuring nitah ka Jakarta. Pan langsung direspon ya. Urang malah geus titah ka Jakarta ayeuna ye. Nya geus atuh kitu be nyaeur. Engke sugan-sugan ieu berhasil doekeun dunungan urang. Engke kurang dibawa ka dieu dunungan urang. Ya heuh eta mah kumaha maneh we? Ayeuna maneh ka mana? Nya urang aya tuluy we ka Jakarta. Marang geus kitu atuh si Agus ge nu jadi babaturan kuring teh balik di imah kuring nya nu dimaksud manehanana mah arek ka Jakarta. Tilu poe lilana sabuat kedatangan tamu nyata si Agus teh. Telila si Agus ge balik deui ka imah kuring, malah kayanana bari jeung mawa dununganana sagala. Her. Ieu urang Agus. Sok atuh ka jero sok. Alah, maneh bet menilobaan kieu, aya jenderal sagala ya polisi aya naon ieu teh? Urang ieu jeung dunungan ka dieu hayang nempo langsung, cenah hayang nempo eta awi nu maneh boga. Aya. Cikan mana bawa ka dieu? Eta awi ge ditembongkeun nyaeta ka dunungan si Agus. Barang dunungan si Agus nempo eta awi nyanaha bet resepeun kaayaanana. Malah tuluy we eta si awi kuring teh dibeli ku eta dunungan si Agus, hargana teh 2 miliar. Atuh kuring ge ngarasa ngajenghok jeung teu percaya ngadenge samodel kitu mah. Lu orang punya barang bagus Weh bakal beli lu orang punya barang 2 miliar. Lu orang bisa jadi kaya Ini koper isi duit. Lu orang boleh hitung ini duit dalam koper. Eta awi kuring dibawa ku dunungan si Agus. Malah si duit mah geus dipasrahkeun ka kuring. Teu kurang teu leuwih eta teh duit teh nu katampo ku kuring teh 2 miliar. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki mah ti mana we geuningan ieu aya milik sagede kieuna. Hatur nuhun ko, hatur nuhun. Kuring bari jeung ngucapkeun syukur ka Gusti Allah lantaran kuring asa menang milik maneh sakitu gedena.
nya nu antuk nama singko ge eta tuluy we baralik di mah kuring. Malah si Agus mah teu milu ieu jeung si engko. Oh, ayeuna geus jadi cair kieu mah maneh kudu nuhun ka urang. Heueuh atuh nuhun urang euy. Gus, geus ditulungan ku maneh. Mau lain nuhun hungkul atuh maneh kudu ngarti atuh. Belah semangka ieu pan 2 miliar, urang 1 miliar maneh 1 miliar. Ah piraku. Yo, atuh terus maneh mere sabaraha atuh jeung urang? Ah geus we ieu. Maneh ku urang bayar 500 jutanya. Aduh, maneh banyak ieu. Kitu atuh. Atukeun we, urang ek muka usaha ek buru-buru yang pemajikan urang teu sabar. Moe teu masa bodoh be. Kumaha maneh? Barang geus kitu si duit 2 miliar ge ku kuring dibagikeun. Malah si Agus mah ku kuring dibere 500. Jeung deui sakur duluran kuring malah tatangga ge ku kuring kabaragi kulantaran kuring asa manggih ka bunga anu teu aya papadana. Nya nu antukna mah kuring ge tuluy we ka imah mitoha. Bari jeung neang pamajikan kuring. Barang geus kitu atuh kuring ge kaayaan teh jadi berubah, malah kuring jadi pengusaha. Kuring muka usaha di mana-mana. Nya ari kuring muka usaha teh toko mebel malah cabang lagi tapi kaayana di mana-mana. Jeung deui kahirupan kuring ge tapi kaayana teh manggih kabagjaan. Barang geus kitu atuh sim kuring ge kainget nyaeta ka si Aki. Nya nu dimaksud kuring arek mere rezeki kuring ka si Aki nu aya di Ciopat. Nya nu antuk nama kuring ge tuluy ka ditu. Barang angsruk kalembur Ciopat atuh nyanaha kuring bet kareuwaskeun lantaran eta imah si Aki anu baretok kuring dipanggihan teh nyanaha bet kalah jadi batu. Malah kayaanana eta batu teh batu meuni gede kayaanana. Si horeng cemana horeng barang kuring keur ngahulang kitu malah tetangga setempat ge warga setempat ngabejaan ka kuring bahwa di dinya mah teu pernah aya imah aya sote batu. Malah barang geus dijelaskeun teh eta batu teh si horeng patilasan Eyang Manggala. Ieu carita teh memang kenyataan anu pernah kaalaman ku sim kuring. Malah ieu kejadian teh geus aya 2 minggu nu katukang. Nya sateacana atuh nepangkeun heula aing ngaran sim kuring teh Tardik. Kebenaran sim kuring teh asli orang Bandung. Kada Bandungna sim kuring mah di daerah Cisarua. Nya masih daerah Jolok, masih keneh daerah pegunungan. Tapi sanajan daerah kuring, daerah pegunungan oge, aya masalah kakompakan yang jiwa sosial masyarakat nama mah bisa diragukeun deui. Sokomo dina masalah keamanan atanapi kerja bakti, moal bisa diragukeun deui warga kampung sing kuring mah. Hiji wanci anu bestari, memang eta teh keringgang dina malam Jumaah. Atuh kuring ge kabenaran pas bagian ngaronda. Malah dina ngaronda ge kuring teh aya 4 urang anu kabenerana bagian bareng ngaronda jeung sim kuring. Nyaeta jeung nu ngaranna si Tata, si Acip, jeung deui nu ngaranna si Dodi. Barang geus nyaho kitu bohokeun malam Jumaah eta teh bagian kuring ngaronda atuh sim kuring ge mangkat ti imah teh ukuran jam 8-an. Nya jam 8 peuting tepat nama. Nu antuk nama kuring ngomong kanu jadi buan bojo bahwa kuring teh bakal ngaronda. Sareng sana kuring bebeja kanu jadi pemajikan atau kuring ge tuluy weh mangkatnya dimaksud ek nepungan babaturan nu geus aya di pos ronda. Malah kayaanana harita teh tas turun hujan. Jadi hawa ge beuki tiris keur mah cicing di daerah pegunungan.
Aduh, parcek deui segala ieu. Daek kudu bae mangkat keur mah giliran kuring ngaronda teh ayeuna. Ya sampe di bawah be lumayan we jeung ke si barudak. Ari sabari bebeuleuman mah meureunan moal tiris teuing. Cek gerantes kuring. Barang geus kitu atuh kuring ge tuluy we leumpang. Nya dimaksud are ka pos ronda. Malah sebuat keur leumpang kitu atuh kuring ge bari ngahariring. Kulantaran amih teu pati sieun teuing. Sabab eta kaayaan daerah kuring teh berhubung tes turun hujan atuh nu antuk nama suasana ge sepi. Cempling ieu jamak kamarana tumben-tumbenan jam 8 siga kieu bet meuni sararepi kieu. Daripada kesel mending keneh bari ngahariring we gitunya. Ngaronda urang ngaronda muter-muter mapai desa tesangka gening tesangka bet kieu atuh jadina. Telila di perjalananana atuh kuring ge angsrok ke eta pos ronda kasampal nu jadi babaturan sim kuring ge nyaeta si Tatang geus araya di pos ronda. Malah kayahanana teh manehanana keur calatur sagala. Kawan, kuning mana mereka kera datang? Aduh, menyeta si manya. Betul-betul di tadi orang geus mulai ti jam 8 nya setar ka dieu. Nah, ieu mah kakara jebol. Lain ku kumaha atuh lur, pan ayeuna teh malam Jumaah. Urang mah biasa malam Jumaah mah sok nyugemakeun heula pamajikan. Oh, kitu. Laleuheung teuing atuh. Urang ge tadi nama rek kitu. Aisyah Acip ka mana ieu teh datang? Oh nya paling geus eta mah molor. Tapi kajeuna bodo ating dah si Acip mah. Tangangan masih ngapos ke pagawean teh ngadon ngadahadir we si eta mah kuriling teu daek, kita kontrol teu daek. Oh si eta mah da kitu ya manya. Eta teh lamun teu ngaronda teh pan UCR teh cenah didenda 50.000 bener eta teh. Heeh bener. Sadis si RT. Mun teu ngaronda cenah denda 50.000. Atuh orang ngedenge kitu mah jadi rada pelawur. Nyo bener-bener sadis. Ke tadi teh maksudna mah kieu. Urang ge tadi teh sama nama pan arek kitu jeung pamajikan teh sama mereka dia teh kahayang mah urang teh kitu heula atuh nyogemakeun ji kaos maneh atuh nyaha. Tapi berhubung dengan pamajikan urang mah da delongok teh nah bakal keur beurem atuh. Waktu nyala ini anjlomkeun we maksakeun. Bakelo atuh kitu mah. So teh didinya meureunan sok make sabun. Teh didinya mah ngaduda. Wah sembarangan ya. Ulah congkeung mungkin nu bisa kalah kejadi hulu cepot nu biji lah tuh. Geus lah. Segera jalan dah. Nah, ieu nu mana kudana nah beutis aya di dieu. Ya, kada catur mah bebas udah pindah di kuda mah bebas tugas. Oh, tadi mah teu di dieu. Aduh kieu mah kalah ka gapong. Ayo. Barang geus guntreng siga kitu jeung jadi babaturan atau kuring ge nu antuk nama tuluy we yen durukan nyaeta di sisi pos ronda. Arek naon nya imanya di Amih teu tiris teuing we yeuh sakalian urang pan mawa sampe cuang belum sampe we heula. Bener mi aya dahareun ongkoh gitu. Mi aya pangan. Heeh bener sok atuh purun mah. Nya kuring ge tuluy we belum sampe. Telila atau sampe ge asa. Nya kuring ge tuluy we balak acaraka jeung menjadi babaturan murakan sampe.
Aduh, ya sampun mendingan yuk. Di mana ya deh? Urang melak di kebon. Tadi kan orang pas sore teh ke kebon heula. Ya lumayan we lah. Jangan urang ngaronda teh cek pikir urang, mending dialak we. 2 tangkal mah. Atuh nama warna ka desa eutik. Atuh dibagikeun coy. Kata tangga urang deket. Oh halus kudu kitu atuh jadi jamaah mah. Kudu loba beramal. Nya heueuh atuh. Aduh, ya kopi ngeunah euy. Manek nih kopi moal. Arek urang. Biasa we urang mah. Goodbye. Ya sama eka si tadi nawaran eka henteu. Oh, atuh ninyo be olangan mana teu barang bawa. Lengoh we maneh mah. Nu mau kopi urang, mau termos urang. Kapan orang mah ieu mawa speaker aktif. Jangan orang ngemusik di dieu. Ada lain dahareun eta mah tuh. Nah, manginkan sekalian. Kapal kaduruk. Oh, kapal kaduruk mah imane. Nyaon ada aja. Goodbye. Nah, ajan dah. Barang geus kitu atuh kuring ge jeung nu jadi babaturan bari ngaropi. Teu karasa waktu ge beki peuting malah nunjukkeun kana jam 11 peuting. Atuh kuring ge ngajakan kana jadi babaturan teh pikeun ngurilingan eta kampung. Nya nu dimaksud patroli. Halo, bro, geus peuting yeuh. Geus ukuran jam 11. Enteng sekeliling can tadi. Ucan urang teh di kelas catur we jeung si ieu. Nah, kumaha, ngodiling kumaha. Kapan urang teh kudu patroli we ngarah apal situasina ieu di kampung. Yuk cong kuriling heula. Oh, yuk urang mah semangat hayu bae. Manek maik di pos teh milu. Aku milu piraku urang cicing di dieu. Sugan manek di pos. Engke mun maneh di pos mah sorangan sugan bae atuh ayeun maturan. Nyaon. Demit. Wah, kalau nyingsionan ya mah. Ayo atuh. Delila atau kuring ge tuluy we leumpang. Nya nu dimaksud arek keliling kampung. Yo, dah mandi jempling kieu di jalan ge nya. Nuhu atuh ai maneh. Panaina teh sidik malam Jumaah batur mah saruna. Maneh sote geus lawas teu pisan hayang boga pamajikan. Lain teh hayang boga pamajikan aing mah. Aing mah da zamana multitalenta. Jadi ulah pilih aing mah. Lo bating milih atuh maneh. Aya ieu di ditu ge si Muktamiroh tukang dagang sorabi lumayan we tambah sebekop ku maneh. Oh, hayang. Itu mah lain selera urang atuh. Geus gandeng-gandeng hayu we guntreng teh tadi ai maneh. Gitu-gitu bae. Sapanjang jalan kuring ngobrol jeung jadi babaturan, ngaler ngidul malah ngeunaan eta kampung. Memang karasana ku kuring ge keur basahari teh kampung teh meuli tarasa sepi. Malah angin ge ting hariuk keur mah eukeur daerahna daerah pegunungan atuh beki karasa kusim kuring tirisna teh. Barang keur leumpang samodel kitu atuh kuring ge kabanaran ngaliwatan ka hiji daerah nyaeta hiji lembur. Malah kayanana teh di dinya teh aya imah hiji kosong nu geus lila ditinggalkeun ku nu bogana. Barang kuring ngaliwatan eta imah nu kosong atuh karasa ku kuring. Nah bet eta imah teh karasana teh mani mentak pikasieun. Malah karasana teh geueuman. Barang geus kitu atuh sim kuring jeung nu jadi babaturan ge kareuwaskeun kulantaran bet aya awewe anu asup ka eta imah. Naon? Itu sanu asup ka imah kosong. Tempo gerak tunggu saya.
geus aya di buruan nana itu. Mana? Lah manya aku. Warek naon eta awewe kadinya nya. Kapan eta teh imah teh kosong asana mah. Malah geus lila pisan tempat we kumaneh atuh meuni mantek pikasieun gitu. Urang mah teu hayang masing dina meulina ge eta imah. Nya. Sangat. Tapi itu awewe nabet. Teu asup-asup neung ka nguriling eta di buruana. Eta di tanggal caringin. Waek naon eta nya nabet kalah malipir kana tanggal caringin. Asa mencurigakan. Tewak atuh tewak. Masih Moal atuh piraku urang tiluan ereksieun ku awewe saurang atuh ai maneh. ya, benar nama. Juga nama jablay meureun. Piraku jablay mangkal di mah kosong kieu ai maneh. Meureun jelas mah di kota we. Tapi nya Barang geus kitu atuh kuring ge jeung nu jadi babaturan teh kalah jadi penasaran. Nya nu antuk nama ku kuring teh diintip malah kuring ge kayanana bari ngetayap lempang ge. Geus kitu atuh nu jadi babaturan sim kuring ge nyaeta si Tatang jeung si Dodi teh tuluy we arasuh nyaeta kaburuan imah anu kosong. Ai sim kuring mah nungguan di pager. Maneh arasup jeung ka ditu urang begat di dieu bising kitu beunang ku maneh ditewak eta awewe. Ku urang kan kecegat di dieu. Bener. Rod, Dodi. Ngaon. Sok asup yuk. Yo, tapi urang rada ngare euy. Ting carengkat bulu punduk. Mana mah lain bulu punduk atuh bulu kelek meureun ting carengkat mah. Mana mah sok kitu bae. Geus lain kalah gontreng ieu. Guat ka jero tuh kadinya tah. Malipir ka deukeut tanggal caringin gede tah eta tah. Barang kuno jadi babaturan sim kuring diilikan eta kalebah tangkal caringin malah dikurilingan. Nyanaha eta si awewe teh bet eueuh. Woi. Nya, kemana pendali masyidik nguriling ka dieu? Kemana ya awewe euy? Keur kabingungan nangan eta awewe lantaran eueuh. Atuh nyanaha kuring bet kalah karewaskeun lantaran eta awewe teh bet aya di luhur tanggal caringin malah kaayaanana teh mentek pikasieun. Barang dilerek kun jadi babaturan ku si Tatang jeung ku si Dodi. Bener eta awewe teh lain awewe samanea malah eta teh kuntil anak anu merupakan jadi awewe geulis. Itu tempat di luhur, Dodi tempat di luhur. Ngaon itu? Nama nyikun. Eta awewe teh kaayaanana teh seuri bari jeung anu mantak pikasieun malah katempon aku kuring. Eta awewe teh bari nyeupah sagala. Aduh, tolong. Itu mah nyikun. Ayo gua dompet kuat pinjam di dia kawan. Tari, gua dompet kan. Atuh kuring lompat saparan-paran numpuk kejadian samodal gitu mah. Malah babaturan sumpuringnya nuturkeun setukangan kuring. Nya anu maksud kuring lompat tarik tuluy ka pos deui. Kulantaran kuring rasa reuwas eta curig teh kuntil anak bari jeung mantak pikasieun malah bari nyeupah sagala. Beungeutna teh katempo kuring hias siga supa anu kasorongan ku bulan. Anu mantak pikasieun dayana mah seuri kulantaran seurina teh meuni kekik bari jeung bener-bener mantak pikasieun ka cida. Aduh, Jagoan. Dodi tunggu dorang Dodi. Aduh, astagfirullahaladzim. Tolong, itu mudahnya dia, tapi mudah. kuring lompat saparan-paran nya nu aduk nama kuringnya tepi ka pos.
Ayo, mana kalian ninggalkan? Atuh kumaha urang geus sieun? Sugan teh bener awewe, eta mah nyikun-kun. Ngajak orang geus bukan nu gaib eta mah. Si Tatang kemana si Tatang? Iya tadi mentokangan orang. Udah tungguan aduh. Ya mana apa skill naon ya malam. Kapan sidik malam Jumaah ina teh bagian ngaronda piraku mana poho. Nya. Nah bet di mah kosok eta meni anu ngagegeanmu deh kitu. Cung ada lagi emang ngesila dikosongkeun imannya. Aduh. Urang leuwasna ge aduh nyoroco dia tur. Keur buntreng mikiran eta juri nyanaha atuh betul lila dia tadi ruangan pos teh ka ambe bau hanyir. Bau naon ieu euy? Rabat menyengat ieu bauna. Oh nya euy, rambut men asa embona bau bangke segala ieu teh jaba bau hanyir segala jika na tina sungut manehnya. Naon ai maneh? Urang mah kikeu ge boga odol teh segede gelang leungeun ai maneh pirakut aya bau tina sungut urang atuh. Sungut urang mah bau surga lain mau bangke. Ya, tapi ieu na bet meuni asa beuki deukeut bau teh meuni bau bangke kieu. Barang keur ngambek-ngambek gitu bet kuring kalah karewaskeun deui ku lantaran bet eta aya nu nyikikik deui malah ieu mah kaayana teh dina luhureun kenteng pos ronda barang ku kuring ditempo ka luhur yaraha eta teh kuntil anak anu tadi di imah kosong anu ngudag-ngudag ke kuring tiluan. Aduh ku piluan itu geningan tadi itu geningan di luhur barang geus kitu atuh beuki ngeper deui bae malah nu antuk mah kuring ke tuluy lumpat deui bae. Ayo lari deui bae lari. Eta mah kunti teh ayo pengudang aduh Gusti nu macun. Aduh astagfirullahaladzim la ilaha illallah tungguan kuring empat separan-paran malah menjadi babaturan ge pabulencai lantaran kuring paparisa nya nu antuk nama kuring ge balik ka imah. Ayo kuat, ayo balik, mancing-mancing balik. Ayo lah, pada hati itu sepikir urang pada disilengin. Kajian sepikir mana aja lain sepikir urang. Oh, koprok ya kan. Ayo, kuat, balik. Gua kunti teh, ayo baru udah parijo. Kayak anak sehari, lu mata pikir anak. Oh, kuat. Dari aku ringgit tepi ka imah nya nu antuk nama kuringnya tuluy we ngaringkep karep. Ingat bahwa setan akan selalu ada di sisimu dan akan selalu menghasut kaum Adam dan Hawa sampai akhir zaman.